Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun sing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu diraksa. Sing bager sabab didukung ku bapa rejeng ku indung, ulah sampai make tiung tapi handapna diriung. Ngadandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, tina masing-masing diri, sabab ieu hak asasi. Teu sadar diarelingan, teu sarieun ku siksaan, hate teuas teu anggapan, malah mah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, dipoto jeung di video, nepi loba anu nempo asa percis iklan sampo. Di zaman kiwari miris, jalma goreng jalma gelis, ngahaja joget erotis, dina TikTok meuni tragis. Nu dipikiran ku kuring, naha kos jalmi nu sinting, senam teu beurang teu peuting, bari bangga dagang pingping. Ceunah mah keur kesehatan, dipiralkeun teu eraan, malah jadi kebanggaan, pan eta kamaksiatan. Nalika dinasehatan, berdalih kapan geus jaman, eta nu ngundang